Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Sate acan urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu, hayu urang neneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Nun ama nulinggih di sawarga, abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Paneda ieu disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun Gusti. Amin. Para mitra, penyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Ngalalayanan Kumaha Waler Anjeun. Dumasar serat Korinta nu kadua pasal 8 ayat 16 dugi ka ayat 24. Sareng nas nu janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna anu ka-16 anu unggalna kieu. Puji syukur ka Allah, Titus dikersakeun sakitu hoyongeunana ngabantu gawe ka aranjeun teu beda ti simkuring. Para mitra, sok aya patarosan kieu. Ngiring aktif dina palayanan? Engke heulaanan, damelan ge seueur keneh. Para mitra, pernyataan kieu remen ku urang kadangu nalika urang ngajakan nu sanes sangkan ilubiung dina palayanan. Milari palayan gareja jalmi nu seja ngawula atanapi ngalalayanan di gareja teh sanes perkawis nu gampil. Margi geuning seueur ti urang-urang anu nalika dihiap diajakan ilubiung dina palayanan teh ngawaler ku rupi-rupi alesan. Boh eta teh margi sibuk didamel, sibuk kuliah, sibuk ngawangun karir, sibuk ngabina kulawargi, sareng seueur deui 1000 alesan sanesna. Memang alesan kitu teh henteu lepat sagemblengna, tapi naleres-leres kitu teu gaduh waktu sama sakali. Para mitra, Titus teh mitra damelna Rasul Paulus. Rasul Paulus ngutus Titus kangge ngalalayanan jamaah di kota Korinta. Memang leres Titus teh diutus ku Rasul Paulus, nanging kaputusan akhir nama tetep aya di Titus ku anjeun. Nah anjeunna kersa atanapi henteu kangge ngalaksanakeun eta palayanan. Tapi sakumaha anu kauninga ku urang, Titus sakitu hoyongeunana ngabantos tur nampit tugas palayanan eta kalayan geten. Titus kersa ngawula sareng kalayan Sukabunga angkat ka Korinta kangge ngalalayanan. Para mitra, kahirupan urang oge sapertos Titus. Baris aya seueur jalmi anu nawisan sareng ngajak urang kangge ilubiung dina palayanan. Nanging da pamustunganana mah pilihan aya di urang. Sapertos Titus, urang oge disaur kangge seja ngalalayanan kalayan ridho, ikhlas sareng geten. Gusti baris ngamampuhkeun sareng maparin kakiatan ka urang sangkan tiasa ngalalayanan kalawan sae. Hayu urang ngadoa. Hatur nuhun Gusti kangge panglenyepan danget ieu, patali peperih sangkan abdi sadaya kersa ngalalayanan kalawan ridho, ikhlas sareng geten. Berkahan abdi sadaya supados salawasna ngalarapkeun pangandika Gusti dina kahirupan sadidinten. Nyuhunkeun Roh Suci tawoleh ngauban abdi sadayana. Hatur nuhun Gusti, paneda sareng pangdoa ieu disambat sareng disuhunkeun di lebat asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku cara kitu para mitra tos ilubiung dina ngamasurkeun Injil kasalamatan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cag heula.